konang ieu menteri nu bakal ngaberesan ieu ponggawa pajajaran nu bakal meresan ieu pajajaran anyar teh. Aya ka dieu. Aing teh manggil ponggawa pajajaran anyar. Mohon Pak. Namina Kakasihna Senopati Jaya Perkasa. Terus Pak. Nah air nu datang geningan anak copet. Manyap bawa anak cop. Senopati Jaya Perkasa. Sihungan. Sihung aya Pak. Mana? Goib. Sihungna goib Pak. Eta kunaon eta menipa burantak itu huntu. Keur perang bubat naon eta? Tah eta. Waduh, ai kamari ceuri kunaon di kuta tangeuhan. Asa aneh gitu. Di kuta tangeuhan kunaon ceurik? Anya gitu asa ngelayang. Oh asa kalam katukang. Asa alam katukang. Walah dianter ku Abah Anton. Nya. Iya Pak. Hari eta huntu keur perang kumaha eta teh jadi ruksak gitu. Lomba Pak. Baheula teh lomba kasaktian. Kasaksian naon? Kasaktian Pak. Kasaktian naon? Pamineng paloba-loba mawa getih. Wah hebat. Belenyong batur bak belenyong ngan sabaraha. Ngan 5 menit. Batur oge aya 4 menit. Oh 3 menit. Uing mah teh 3 menit acan. Geus balik deui. Kunaon? Da tidagor kana ditang listrik. Jadi untuk teh jadi hari di zaman Pajajaran harita aya senopati nu gawena kawin. Duka tah Pak, siga nama aya meureunnan. Aya tuh palah. Diayakeun we lah. Ari maneh zaman senopati naon sia magawe teh dinu peuting, dinu geulis meuting, dinu denok monok, dinu lenjang-anjang. Ngaku sia masa keseler pajajaran ai gawe hamur kanyut. Henteu panger nu ieu Pak kanyut mah Pak. Sia mah gawe teh cerot di ditu, cerot di dieu, akhirna reuai anakna. Asa eta mah lagu lain. Heeh laguna kumaha teh? Sok. Celak di dieu. Celak di ditu. Lila reuai anak. Geus rada taikeun eta salus ieu teh. Beda geuman beuting ieu mah. Celak di dieu. Celak di ditu. Lila reuai anak. Taikeun deui. Kurang naik. Moanya tuh Senopati Agung. Beda banget sih penting ya. Celak di dieu. Celak di ditu. Lila reuai anak. Taikeun deui, taikeun. Ada yang melas ya teh. Kela urang samat heula. Nu aya di kuta tangeuhan, nu aya di Galuh Pakuan, nu aya di Gunung Wayang, Gunung Windu, Gunung Cikuresang, Gabuana, Gunung Ciremai, Gunung Gede, Gunung Alimun, Gunung Salaka. Ayo, gerang ngancik ya Senopati Ohang Perkasa. Digele Senopati Ohang. Apa di sana Senopati zaman harita? An gawe sia mah lacur. Aduh aing aya. Celak di dieu. Celak di ditu. Lila reuai anak. Gitu Pak. Satrap deui. Pan beda ieu mah. Celak. Kehela ngabuhun heula ngabuhun.
Di belah dia. Cicing, saya Senopati. Tuh, siapa Patong? Kade saya ulah kesurupan. Wah, cicing. Rekes lah, rekes. Rekes Gunung Nura ruksak, mudah-mudahan nu ngalinggihanana teu nyeri teu peuri. Tiasa mulang kasarakan pangbalikanana jadi syarat pikeun karharjaan rakyat. Geus nu ka tukang-tukang geus ulah diomongkeun deui. Urang tetep lengka nu bakal disorang ieu rakyat kudu mulih kala jatina mulang kasalna raharja kahirupanana. Rahayu. Eling mangka eling lumingkang di bumi alam eling ka Purwadumadi Purwani urang ngajadi ginting mana urang asa reka mana urang ngabalik yeung maka di dunia ulah sok kamalinanen urang teh eling kana sagala titipan tong boroning ieu alam tong boroning ieu alam dunya nu sakieu endana dalah diri oge ieu teh sakadar titipan maca ieu alam maca ieu angin maca ku aranjeun sabab lain menang batur sagala rupa oge kumaha sorangan kumaha pepelakan melak cabe tangtu kudu panen cabe melak bonteng tangtu malah panenna oke bonteng mun hadenya tangtu panen hade nya goreng kitu deui pasti Ari sia di Subang melak naon? Melak bini. Bini naon sia? Budak. Beli bibit, Pak. Bibit naon? Bibit pisuk pake tueun. Aya di Subang melak. Hah? Melak cabe, melak bonteng di Subang. Insya Allah Pak melak cabe Pak. Supaya hari. Jadi. Insya Allah jadi. Nges gede budakna. Alhamdulillah Pak. Terus ya melak deui di Sukabumi. Oh nya eta dua jeung eta Pak di Sukabumi. Melak deui sia di Cimahi. Tilu we jeung eta mah. Melak deui di Banyaran. Opat Pak. Melak deui sia di Majalengka. 5 Pak. Genep sia. Nya ada 2 di dinya mah Pak. Jadi siapa pelakan teh eta melak ngasek teh sia teh di sabaraha liang. 5. Jadi kabeh. Kabeh Pak. Oh Allah ya Robi sia mah ai raja meuli katalangsara ai sia mah emprut wae. Nya rajana teh boga kawani Pak. Ai siapan raja teh keur nyang hareupan. Raja Wisuna.
Loba pemberontakan ari sia kunaon kawin wae. Pengankeun bubar sia kerajaan teh Senopatina sia gawe teh ngemprut we. Henteu panyadiakeun pasukan isuk Pageto nu saha nu bakal ngabelaan ieu nagara, Pak. Nyadiaan pasukan isuk Pageto, isuk Pageto pasukan disadeaan. Ari peuting kerajaan bubar ku lantaran Senopatina nganjang wae. Da kumaha tuh da itu na hayang dianjangan, Pak. Sahana. Awe. Kira-kira pan sia teh di antara Senopati panggorengna. Hah? Di antara Senopati sia panggorengna. Panggorengna? Heeh. Wah, ai sia awewe bogoheunana naon ka sia? Tong nanyakeun ka uing atuh ka awewe. Nawe. Naon deuleueunana sia teh irung kences. Panon tingali, tingali mawot. Untu paburantak, ceuli rebing, sirah botak. Nah, awewe teu mikir bogo ka sia. Nya teuing atuh. Da wingi teu ngarti. Nya meureun teh. Eta teh katipu awewena. Sigana mah katipu, Pak. Cing atuh jadi Senopati teh si ngeunteung. Ngeunteung? Heeh. Enteungna beak, Pak. Beak kunaon? Beupeus ningali beungeut uing. Ye, coba berkaca pada wajah, bercermin pada diri. Kamu itu siapa? Kok main perempuan terus-menerus tidak pernah berhenti? Bukan, Pak. Tidak sesuai dengan wajahnya. Iya. Playboy itu di mana-mana ganteng, bro. Iya. Masa playboy siga jalan parung panjang? Tingali siga jalan parung panjang buat rumah gitu. Diome. Nya dadak diomean oge kumaha apa dak geus kieu ah. Manya ku aing kudu dicor sia teh ka 45. Ya tuh. Jadi begini dong. Kalau playboy itu penampilannya nyecis, wajahnya cerah, sakunya padat, itu playboy dong. Iya benar. Masa playboy model begini tidak pantas kamu? Ya itu kan, aneh kan? Saya itu tidak pantas. Lebih tidak pantas lagi orang yang punya penampilan bagus. Ayah raja. Ayah raja. Maknya cenah raja. Oh raja. Raja. Kadudukan apa nih sidik raja. Boga kawasa. Boga kawasa, boga pakaian. Boga harta. Pakaian harta tah. Tuluy. Kela. Sia teh Senopati. Nya Pak, ieu mah. Ai Senopati teh kudu ngeunteung kana diri ulah ngaleuwihan raja. Nya. Omongnya Senopati pemajikan opat. Nya. Justru kudu ngeunteung. Mikir atuh. Hormati pemimpin. Ayeuna lamun pamimpinan ngedog wae rek kumaha? Maksudna ngajedog kumaha ari sia? Pan kudu aya usaha atuh lain curhat atuh. Raja mah kudu nama, nya ieu mah raja, ieu mah nya raja, pan aya raja. Raja berat beunghar. Loba bakaya pan. Aya raja, kaceluk ka awun-awun ka kocap ka jana pria ka jamparing ka angin-angin, raja berat beungar. Tah, lobak libuk, kebon lobak teu kalebok. Teu kalebok. Di bro juru. Bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah. Di pipir aya petikeun, di kolong aya si jamrong, na parang wae si jago. Reaketon buncir leuit loba duit. Tapi naha eta jelema? Eta raja. Eta si raja. Heeh, kunaon? Kalakal ditinggalkeun ku permaisuri-na. Eta kudu mikir anu kitu atuh aneh. Aya raja model kitu. Aya. Kok celuk ka ganang ewu ka kocap ka jana pria ka jamparing ka angin-angin. Waduh, raja berat beungar. Totos bojana kulit anti ganti suka tandange Batara. Batara. Bisa nurus bumi. Napak mega. Lempang dina luhur cai. Lungku ilmu jembar ku pangabisa, sugi ku pangarti, leber ku wawanen. Ari pamajikan anak dadah. Kumaha aing ngadalang.
Aya raja berat bengar. Berat bengar. Kaceluk awun-awun. Wingi. Kakocap kacana pria. Kajamparing kangin-angin. Totos bojana kulit anti ganti sukma tandange Batara. I raja. Raja. Kebayang raja. Kamu punya kawasan tapi maaf ya, dadah. Ayah raja model gitu. Ayah. Walah, di kerajaan mana eta? Kerajaan naon dah kitu tah. Da non ting ngaranna teh. Jadi lamun kitu eleh ku jaro eta raja. Jaro ade mau. Jaro ade mah. Tara pernah tapi kak kok suwung. Heeh. Eusian wae manehna mah. Eusian wae jaro ade mah. Jaro. Aya raja eleh ku jaro. Mah nya. Aya raja eleh ku senopati. Eleh. Senopati meuni opat. Aya raja ditinggalkeun. Nurus tunjung eta raja. Nurus tunjung. Teu mikir. Teu mikir pisan. Teu ngaca kana diri. Ya Jangan naon. Harta lubak libuk kebon lobak teu kalebok. Jangan naon atuh boga tangtungan dadeg sape rumpah hade. Bener. Jangan naon atuh. Jangan. Aya ditinggalkeun ku pamajikan. Sing mikir atuh raja teh. Mikir. Atuh mikir si raja atuh mikir. Aing mah teu kaharti. Ya Allah. Coba raja model gitu meuni eueuh komara. Komara wibawa. Raja ditinggalkeun ku pamajikanana dedeh teuing raja. Dedeh teuing raja. Aduh. Sok kumaha gambarkeun eta raja. Aduh nong neng. Iya. Kurang kumaha kula bakcoang tiba heula tina mimitit dadi adipati nepi ka jadi ayeuna aja naha dijaga-jaga tiba heula diurus tiba heula nah geuningan anjeun tega ninggalkeun anjeun geuning aku tega. Eta versi Sunda. Aya versi Malaysia na. Weh, bener. Ya satu versi enggak? Di sini kasih pernah berbunga, tiada harum, tiada warna satu. Persinggahan. Eta raja di mana nu model kitu, Hang? Aya, Pak. Eta teh dari non ngaranna teh lemurna teh pabrik paku, Pak. Eta da paku aya pakuan-pakuan kita, Pak. Eta Di mana eta raja? Naonnya ada mah eta da aya. Sugan maneh apal. Urang datangan eta raja urang beberah manahna karunya bisi ngalamun di sisi gunung ngalungsar di sisi sawah nya Pak dedeh teuing aya raja kata langsara mohon pangan eta na teh sok curhat Pak aya raja curhat wae Pak pamali raja teu meunang curhat ai jadi raja mah kudu ngadengekeun naon nu jadi eusi hate rakyatna lain curhat urusan pribadina. Sabab raja mah geus angeus urusan pribadina.
Geus diteunun nya Geus diteunun atuh raja mah. Monya raja curhat. Ieu mah aneh, ieu mah hayang dipikarunya sigana teh eta. Eta teh. Duduh teuing eta raja. Tapi terselubung teh geuningan. Oh kumaha cenah? Make singkatan. Oh kumaha singkatanna teh? KDM di mana-mana KDM. Wah, eta teh raja. Oh nu KDM bapak aing teh. Yang dianggap bapak sarerea. Oh eta teh raja teh. Oh nyaho KDM teh. Anu piomongeun. Unggal minggu teh diomongkeun batur we. Pak. Tapi kang ngaramek ka eta raja teh. Nyata. Walah. Nu anyar kene dicarekan di wae sabab SMA ditambahan jumlah kelasna. Nya Pak. Aduh ampun teh ngeung. Piomongeun raja teh nya. Piomongeun raja eta mah. Ngaganti ngaran rumah sakit piomongeun di wae. Heeh Pak, aduh. Eta KDM ampun. Pajarkeun teh rumah sakit menang ngumpulkeun sumbangan. Sumbangan. Tunggu duit APBD. Oh nya Pak, nya lah. Dasar eta teh raja curhatna kumaha aing hayang ngadenge ka dieu. Dina eta raja teh curhatna kumaha? Nya pan KDM. Jadi KDM teh eta teh singkatan tina maneh ngomong. Pan ieu teh nanya ka dirinya. Senopati ngomong Senopati. Senopati. Kaula nun. Jadi itu lempangna. Ieu Senopati Ohang Perkasa. Nah, ya Ohang Perkasa teh parantes teuing. Ohang Jaya Dewata. Waduh. Asa ngaran raja aing sia teh. Entong Nes Ohang Jaya Perkasa. Jaya Perkasa mah. Entong. Mangga sapraptanipun ieu Senopati Ohang Jaya Perkasa. Nuju ka Tarajang penyakit burut. Aya Senopati burut. Ya aing. Sumangga cunuk di alun-alun. Enak teh. Biasa panjang. Kanjut panjang. Parung panjang. Parung panjang. Cunduk di alun-alun parung panjang kadia gendri-gendri. Ai Senopati teh sia teh gaga. Ongko burut cenah. Monya Senopati Ohang Perkasa. Kumaha skenario lah. Oh, ieu teh. Ieu Senopati Ohang Perkasa. Galek kala naon teh serian saldo. Cabok Kang, cabok. Cabok ku aing sia. Sia teh alus nasib sia teh. Biasana di jembatan layang Pasopati menang 100 sapoe. Ayeuna mah panggungan saminggu aya gaya. Pamajikanna geus make skincare sia teh. Asik. Engke mah make oli rem geus. Lirpendra. Inggih barang raos saweg embal wacana. Wabuk amit. Pamajikanna keur-keureun. Ka pemain sejen hampura. Aing bae jaheula. Ka pemain sejen hampura. Ieu lalakon keur rame-ramena. Wayahna sia ku aing meuli bijilkeun penting ieu. Cicing sia ngajar dog sia didinya. Bijil ke honor mah sarua sia teh. Lirpendra, urang Bogor mah resepna delang cecep. Oh sok. Lirpendra. Barang nuju raos saweg imbal wacana di alun-alun parung panjang. Teka tebian kakuping sumbar-sumbar kamanikan tika anggangan. Iriungan baris kasumpingan Prabu Arya Ohang Jaya Perkasa. Oh, Prabu ini mah. Prabu lah. Oh. Katingali nuju ngaji jiwir belut. Kabayang aing ngaji jiwir belut. Mangga kersana ieu Prabu Ohang Jaya Perkasa tumiba ing alun-alun parung panjang kadia gendring aldria. Asia naon eta? Apaan ngajingjing belut cenah?
Balik. Aduh engah. Kaleresan di wanci harita sadaya pangagung nagara katarajang panyakit atel kanyut. Nah, eta mah mung engah. Aing gacolyo, banyak kieu. Cicing sia teh kumaraja sia teh. Apaan kudu kudu nurut kan dawuh sia teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu Senopati Agung Gegetret. Aya naon Senopati Agung sia nu siga Ya jangkrik. doger monyet gitu. Jangkrik ka dia, Pak. Waduh. Dia paes ya, paes. Paes nama ku bauna we, Pak. Ayo ka dieu. Linggih. Senopati. Kaula nun Aya pikir saeunaon tumorojog tanpa larapan teu mere iber tianggalna. Kieu sabanana raja. Ula danget ayeuna bade seja laporan. Aya laporan naon Senopati? Laporan? Eta babetkeun mik goreng. Laporan naon? Iya. Ai kamari sia ka mana 3 poe teu balik ka nagara. Biasa, Pak. Naon sia teh? Kan teu nuju tugas. Oh gitu. Nya. Ka mana maneh? Bagian di mana kamari? Ya tugas napa tugas anu lain, Pak. Tugas naon sia Nya teh? atuh Teu mere surat tugas ka sia. Nya tugasnya tugas pribadi, Pak. Wade sia teh ulah ninggalkeun tugas nagara ngurus kepentingan pribadi. Apan anjeun teh sumpah sia teh rek babakti ka lemacai sebaraga ka nagara rek ngautamakeun kepentingan rakyat tibatan kepentingan keluarga. Eta kitu, Pak. Ngarti, Pak. Aja tarina mah dititipkeun, Pak, ka Hansip. Ngan Hansip teh colonos, Pak. Sok ngilu ngasaan dengan Pak, duh. Jadi parah, Pak, ieu teh. Bingung abge duh. Kade sia mun ulah nyarita nu mantak aing seuri. Ya, Pak. Jadi aya naon anu nek didugikeun? Ieu Raja. Dina sababaraha bulan ka tukang. Wah, bulan Samemeh raja di istrenan. Eta teh geus loba laporan. Cinciri Kel laporanna make WA. Ah, Make WA nga-inbox apa kumaha? tah eta Pak make wa, Pak. Heuwe jeung anaon? Wah. Heuh, wa. Make WA Pak ngaburusut Pak eta. Ka mana ngaburusutna sia teh? Tulisan aya anu rumahna cenah digusur. Oh. Aya anu can dibayar-bayar. Aya gaji guru anu geus 15 tahun. Bebeja can turun-turun nepi ka kaki waris. Walah tepi ka rongkah kitu. Ya Allah. Eta nu digusur meureun di sisi walungan nyen imahna. Tah eta Pak si ngoreng ari pas dia teh didata. Terus digantian sia teh nu digusur ku aing mah. Heuh pan harita ieu. Anu tara digantian mah nu ka Bupati Bekasi tara gantian tuh. Jadi Pak gitu Pak, seueur pisan. Tapi ayeuna teh Keke. Eta kanyut siga nu apa? Siga nu burut kitu kunaon eta? Henteu burut Pak. Heeh. Henteu burut Pak. Kacocok. Eta dengan si kecil. Oh, kutongo. Nya Pak mihe. Bareuh. Teu Pak. ateul teh teh. Ah, Gampang atuh maneh teh. kumaha? Teangan sapu. Sapu. Dicabut hiji. Heeh. Colokeun kana irung maneh. Cager Pak. Berem sia teh. Tadi nama reku iya Pak, reku minyak keletik aya. Oh di kumaha eta teh? Di kumaha Pak, di non diulaskeun. Terus? Dipoekeun. Terus? Tiap tanggal jam 7 sampai jam 8 Pak. Terus kumaha? Nya herang we Pak.
Jadi eta saha nu curhat KDM teh raja teh? Hah? Iya KDM teh eta teh curhat, Pak. Di mana? Salah sahijina. Di mana eta teh? Eta di nagara eta, Pak. Oh, aya raja nu curhat. Heeh. Wah, gawe eta raja. Gawe, Pak. Pas itu tayangan teh kunaon si teh curhat. Aya KDM. Oh, KDM teh naha? KDM naon cenah? KDM teh nyata Kang Duda Merana, Pak. Iya, Pak. Wah, salah sia teh. Hah? Geus ganti ayeuna mah. Ganti ku saha? Kang Duda Merajalela ayeuna. Kang Duda Merajalela. Heeh. Eta nu udah blokeun saha sih? Sia naon sia teh kaing. Kadi. Oh di. Siap. Astagfirullahaladzim. Anu udah blokeun teh. Asap. Kade. Pak. Ulah sok mamanyut urusan pribadi sia. Pak. Dengekeun sia dengekeun. Dengekeun sia teh. Lain ka maneh. Regepkeun. Lain ka maneh ieu tuh. Sabaran mah. Enggak tuh. Regepkeun ku maneh. Mending keneh lalaki nu ditinggalkeun ku pamajikanana daripada jadi lalaki gawe ninggalkeun awewe jeung anak-anakna. Kaing deui. Lamun nya maneh lalaki langit lalanan jagat. Nu geulis dibawa ti peuting, nu lenjang dibawa ti beurang, nu denok dibawa bari menok. Deuleu penyanyi aing ku sia sok. Lamun ditempo nyamperkeun aing percaya ka sia. Sia playboy. Saha? Heeh. Aduh. Teu kudu atuh lu ala hayang ngabuktikeun. Heeh. Teu kudu make jampe, teu kudu make nanaon, ieu mah tinggal culuk kieu keun tek haye ka dieu. Oh sia nyampurkeun. Teu. Kadi Ai sia dae-dae kanan kanaya sia teh. Ai duit teh aing dikerwek ku anak jin. Kakang. Kakang. Hapunten ti warga Lampung punten aya gajah leupas ka dieu. Cek aing maneh nanaonan juga dia tuh. Punten Bapak sanes gajah ari nu kieu. Naon? Bagong leuweung. Bagong lagi keur-keureuneuh deui. Amit aing. Kunaon ari ohang? Eta naon? Lain aing ningali si Eca kanaya make samping meni pantes ningali si itu anjir. Pan benten, upami itu mah mojang jajaka abi mojang jajablog. Lah sia mah jajablog wae atuh. Sewa ih ambil. Kumaha ohang? Ya Allah ya Rabbi. Aisyah teh ari makhluk naon? Teuing eta teh nyaho we ngomong teh ngarti. Oh, ieu mah makhluk spesial. Geus pun aya nu sajeru berarti nulak cangkeng teh di nu cangkeng. Ari sia nulak naon eta? Abi ge bingung eta cangkeng atuh. Nulak langsung sia mah berenang. Langsung. Pangakeulkeun atuh kumaneh? Embung aing mah sieun manya ngakeul kieu euy. Naon salahna ngakeul nu kieu? Teu hararayang teuing. Hang, aku ingin bertanya sama kamu. Apa? Ini apanya kamu? Ini. Jawab ohang dengan jujur. Nyaho? Apa? Kalau boleh jujur, Pak, naon? dia selalu mengikuti saya. Dia selalu mengajar-ngajar saya. Saya waktu itu tetap lari dan lari. Karena saya membawa sendalnya. Bangsat, mana teh bangsat. Geuleuh teh aing mah. Bapak abi teh sesemplekan hatena ohang. Aduh, lu hang. Apakah dia wanita? Tapi Pak, percaya dia wanita Pak. Karena dia sudah mencoba aku, Pak. Tidak, bukan itu. Jujur, ohang. Tidak, Jujur. tidak. Saya waktu itu membuktikan di sebuah kolam renang. Hai, kayak sebentar dulu. Aku ingin bertanya. Iya. Apa urusannya kolam renang dengan wanita? Iya Pak, cari dong.
Cari apa? Membuktikan. Oh, kalau membuktikan wanita? Iya dong. Dibawa ke kolam renang? Iya. Di pinggir kolam renang diapain? Dia ditelanjangin, Pak. Telanjangin? Iya. Tanpa sehelai kain pun? Iya. Kelihatan semuanya? Iya, Pak. Setelah itu apa yang kau lakukan? Dekati kolam renang. Terus? Pas dekat, gitu, Pak. Ditendang? Ditendang. Kemudian? Pas datang ke bawah, tek, ada. Kayak sebentar dulu, jatuhnya di tengkurap apa nangkara? Langsung Telentang. Nah, setelah ketika telentang, kemudian apa ciri dia wanita apa yang kelihatan? Ada, Pak. Apa tuh? Tengah-tengah. Bulak-bok. Kalau sekarang sudah tidak begitu, Ohang. Tinggal aku ditangkarakan. Sudah ditangkarakan, tinggal kamu membawa tepung terigu, awuran, kamu ini, bos. Itu pertanda dia ada di situ. Saya teh lamun ti tukang saya tanya itu, pokoknya nu kitu yang bosan saya teh. Teu apaleun. Amit. Amit teh. Hang. Kamu tega sama dia? Tega kumaha, Pak? Maksudnya hatinya memberi gitu nidurin dia, ya Allah. Enggak, Pak. Jujur. Coba. Coba. Jujur, Ang. Tadi nama ayah. Ngan, ini mah puntennya banyak. Ngan pas rek asup, si iya teh lain make pakaian jero nu alus lain. Naon? Kolor bola. Di dalam teh Maradona. Ya Allah. Urang rek make baju nu alus kumaha siga awewe lain. Apa lejing oge oboh nu mahi di urang mah? Cari tanah diprotes, montong sama lu gitu. Iya, isukanana, Pak. Aduh, jelema ieu dasar teu gambar. Eta make karung terigu, Pak. Terus tulisan? Aya tulisan, Pak. Kumaha tulisan anak? Berat bersih 30 kilogram. Nah, yeay. Sion, pasti diona sepanduk kolam renang. Terus naon? Kedalaman 30 meter. Yeay. Aing sion sih aing mah halus kedalaman 30 meter. Berarti saya bisa ngambang. Kan aing dihakan ku sia meureunnan. Hang. Ya, Pak. Kan biasanya wanita suka berkata begini, kau telah menodai kehormatanku. Aisyah boga kehormatan? Hah? Ya. Bener, Pak. Awewe Nya. Awewe teh leres sok ngajak kudu nama ngajaga kehormatan. Kunaon lalaki sok hormat. Nya eta awewe nu bener. Eta anu mulus. Urang mah dijaga ge beki ngajarauhan. Malah kurang diwakafkeun ka sasaha bilih anu peryogi. Aliman. Tah eta sia sadar. Ai kahormatan sia diruksak kusaha. Ku si Ohang, Pak. Henteu aing mah tadina hormat ge jadi ngeluk deui. Enya ngan urang dirungkup ku sarung. Da siana ieu dina pacebook. Eta teh Naon? Pacebook. Facebook. Aku mah aing we bacana pacebook teh. Dina pacebook make ieu teh beungeun teh siga Repalina. Apa itu? Iya itu Repalina, Pak. Artis cantik. Ayo pas kali. Atulah tadi nama Gus hormat. Gus hormat jadi Terus? Ya, Pak. Siapa yang pertama menidirimu? Berapa orang dalam semalam? Tanyakeun langsung. Lamun diomongkeun mah tak sedih, Pak. Abi teh, Pak, harita teh, Pak, puting-puting, Pak, keur leumpang. Jol anu narik, Pak. Narik. Ya Allah ya Robi abi. Di roga halaang, Pak. Koopatan. Nya, abi ceurik balilihan. Oh nyeri maneh? Nyeri hate, Pak. Kunaon nyeri hate? Hayang teh 7 nomor kosa teh, Pak. Siapa beuki we beleguk. Opat mata karasa. Lain siapa maneh mata ke ulah dina medsos ulah curhat ka mana-mana. Curhat naon ari abi? Asa teh tingali wabub nepi ka tunggu bos. Mana sih tong gitu? Tak apaleun. Kamari nelponan wabub. Naon? Pon di mana pon? Oh siapa? Hadir pon. Mending geus bunga teh. Ditanya soan di imah wabub. Ya amit aing. Tapi orang jadi bonghar. Tapi urang mah ningali maneh. Tapi memangnya kieu tong ditingali non awakna nya. Tapi rasanya dong.
Ulah rasa sih teh. Apaan orang dagang jus ya teh? Sora. Oh. Iya teh penyanyi bu. Penyanyi. Iya dong. Mana pernah diajar nyanyi non? Pernah. Edek lagu barat. Barat. Lagu Sunda. Sunda. Lagu pop. Pop. Lagu goib oke orang mah bisa. Para lagu goib aja kita ngerti. Ngahiung gitu. Lagu tuh. Oke. Oke. Semuanya siap digoyang. Kayak. Urang di naon? Emsen, di Emsen. Merdom Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Ceritain. Stroke jadi stroke. Enggak ceritain. Begini. Tadi saya di jalanan. Ngomong naon sih teh? Ya, ngomong. Tadi kan begini. Tadi waktu ada mobil. Naon? Kita lu cerita kena naon aya mobil sih teh? Ngomongnya pelan-pelan. Sok, mau nangis dulu, mau ngomong dulu. Pon. Usapan kanyutna. Bang, kata bapak, diusapin mau. Mau. Nyaho manehna nya. Beda sih orang Depok mah nyawan kanyut. Kanyut. Apa kanyut? Lu kanyut tahu? Tahu. Apa sih? Tadi kan. Orang Depok nyawa kanyut tuh orang Depok. Kanyut yang ngelintas ke sono. Itu mah hanyut. Apaan? Kamu tahu nggak kanyut? Apa pak? Tanya sama dia. Hei kanyut. Gini. Begini ngomongnya sama dia gini. Iya. Tolong pegangin kanyut aku. Hei, pegangin dong kanyut aku. Kok dia ketawa pak? Jelasin dong. Bang, gua mau ketawaku gimana? Tadi kan di WC. Noong. Weh, geningan abang mah leutik sosis sonai. Tekabita aing mah. Siapa yang makan somai? Sosis sonai. Gas. Untung orang Indramayu awas ya teh. Pokoknya abang makan pelawak Betawi. Ngomongnya bahasa Betawi aja. Mana yang mah Sunda, sok Sunda. Aya situ leuwih kacau. Untung eueuh. Waktu gua keremel lu. Lu kemene juga tanya kayak ede. Saya ngomong. Ngomong naon? Lu jelas ngomong lah cenah. Eta sok ngomong ka situ sok. Kalau Jakarta kan iye. Iya sok. Pokoknya ngomong nu jelas. Sok ngomong we ku sia. Oh ngomong Betawian. Betawian. Oh hungkul. Ungkul. Oh sok atuh kumaha yang ngomong. Ungkul, iya ungkul. Dengkul. Waktu gue datang ke rumah lu. Iya. Lu gue liat nggak belek-belek. Apa sih? Belek-belek apa sih? Kagak balik-balik. Oh. Yang nggak juga pakai Ya bego lu. Iya kan semua Gak nyangke, ternyata gue terlonte-lonte. Heh, nih Arfarat. Arparat. Nih, Apa bang? Arfarat. Apa bang? Apa? Arparat. Arfarat. Oh dikira keparat. Oh iya. Oh Lirmas. Oh aparat. Apa? Jalanan siapa yang benerin? Siapa bang? Tukang jalanan. Iya. Bang, mohon maaf bang. Ya. Ini ngelawak jangan terlalu rame. Badan saya udah lemes ketawa terus. Bisa nggak ramein? Jangan rame yuk. Susah bapak. Emang ya bukono. Bukono. Jangan ngomong. Bang. Kontrak ditambah abang ngilu tiap malam minggu. Alhamdulillah. Main pak. Main terus. Semangat nih. Hei, ae. Asik. Bisa. Tapi awas, jangan nambah bini.
Kalau job banyak, jangan nambah bini, kebiasaan. Iya, udah putusin aja si Tina. Mengatu-atunya diputusin. Si Tina lo ya, Cie. Jangan kuat. Cie, iya itu yang anak SMA lo. Bilang ke gua Susi lo. Tina atau Susi? Ini nambah lagi. Susi Tina. Aminah. Nah lu 3 tuh. Makanya jangan kalau mau terus-terusan, ayo benerin yang baik-baik. Sebagai anak, aparat tidak boleh begitu. Aparat. Iya. Coba sini abang sini mundur. Siap. Perlihatkan pemimpin yang berwibawa, aparat yang berwibawa. Kasih pengarahan buat masyarakat. Pak. Bentar dulu. Pengumuman. Komandan upacara Linmas Antar Negara akan segera dimulai. Belum. MC ceweknya belum ngomong. Sebelum komandan akan memasuki. Kapan masukinnya komandan? Bentar lu, tenang Oh, dulu. iya. Itu yang duduk bukan si Oh, yang Bang duduk. Udin. Yuk kita duduk rame-rame. katanya. Nah, yuk Bang, kita duduk oke? Oke. Yuk kita duduk Rame-rame nyok. Nyok kita duduk rame-rame nyok. Nyok kita duduk rame-rame. Kalau duduk bisa kelihatan semua. Ayo. Komandan Eli ngomongnya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Dan langsung meninggal di lapangan upacara. Lah. Lo gue belum masuk udah mati duluan. Maksudnya nanti. Oh, nanti ya? Setelah gitu sok. Ya, Oke. silakan. Kepada pembina upacara dipersilakan untuk memasuki lapangan upacara. Langkah tegap, kanyut panjang. No, apaan tuh? Ya, oke. Ikutin Bang di sini. Oh, di sini. Jadi kan suka ada siap gerak. Siap, gerak. Langkah tegap, kanyut panjang. Langkah tegak, kancut panjang. Oh, maju. Maju jalan. Ngartieun. Kenapa gitu jalannya? Panjang. Kepanjangan. Kata gue juga ape, jangan terlalu rame ngelawaknya. Capek. Ini kalau bukan babe kita nggak rame. Karena babe kita. Ya, pemimpin itu harus bisa membahagiakan masyarakat. Betul. Jadi hiburan pemimpin tuh begini, jangan hanya hiburan sendiri. Ah. Yang paling utama saya sudah menghibur diri. Alhamdulillah. Minimal kalau malam minggu bisa ketawa bareng. Iya, benar. Mumpung tidak ada bini. Ada Pak. Ada. Pak Dedi, ada. Ada berapa Bang? Atu. Di mana Bang? Parung panjang atu. Atu lagi? Di Jasinga atu. Atu lagi? Di Bojong Sengot 1. Lah jadi banyak amat atu mulu. Enggak enak. Ayo cepat. Enggak enak kita sama saudara kita. Iya udah. Oke. Para hadirin sekalian, di dalam kesempatan ini Sebentar. sebentar. Iya sebentar Pak. Ya, Pak. Jadi kalau pakai hadirin jangan pakai para. Iya. Para itu sudah menunjukkan banyak, hadirin itu sudah banyak. Pakai bahasa Indonesia yang baik. Yang benar aja Pak. Kalau nggak baik nanti dicabok. Iya benar. Ini hidung gua bukannya mulut. Iya sok aja. Sok. Ngikutin aja Bang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam ini kita akan berkumpul di lapangan ini. Maksudnya apa? Sampai saya jongkok begini. Hoi. Lihatnya kemari. Oh iya. Ngapa lu ngeliatin ke sono? Iya. Pantas aja mikir jalan. Itu ada yang ini.
Jangan ngurusin orang. Sok cepet. Sok. Jangan cepat marah bang. Ya. Mari kita lanjutkan kembali. Tadi sampai di mana? Mari kita lanjutkan selanjutnya. Ini menurutku minta muter. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ibu-ibu membawa bapak-bapak, jadi ini kudu kayak golek lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak apa bikin ini konyol, aku bingung. Udah tuh aja. Jadi begini ceritanya. Memang pada saat itu saya kan ditugasnya di Hansip. Didelin aja ke mulut gua semuanya. Jangan rame-rame kata. Dan iya, setelah komandan upacara menyampaikan visi dan misinya, Seolah-olah udah selesai. selesai ya. Diteruskan dengan meninggalkan ya. Komandan upacara meninggalkan dunia ini. Innalillahi La ilaha illallah. Siapa yang meninggal bang? Siapa yang meninggal? Ada tuh yang innalillahi. Udah, kita hiburan aja dah. Kita hiburan. Hiburan. Tadi gue udah capek ngawasin Ya. jalanan, sekarang udah Oke. rapi. Hiburan. Oke, kita hiburan. Kita lagunya yang apa yang lagi apa yang Viral. yang viral. Viral. Oke. Apa gala-gala. Gala-gala. Oke. Oke, gala-gala. Siap. Lu jadi apa namanya backing vokal? Baking. Lu jadi Jadi apa? Backing vokal. yang ada di samping. Iya backing Apa? vokal. Oh, iya, backing. Backing vokal berdua. Berdua baking vokal. Tahu nggak Tahu, apanya? backing vokal. Iya, suara satu, Ini suara Suara dua. dua. Oke. Oke. Gimana coba? Do. Suara dua. Masih. Nah, Ya Allah. Kunaon nak? Iya sih, Au. masih. Siang. Sia batur mah. Sia mah kalah suara dua. Nah, tadi kan katanya apa? Gue suara dua. Maksud gue tuh lu tuh Nah. samain. Oh, samain. Samain sama dia. Oh, dia juga. Samain. Samain. Suara satu. Samain. Oh, Suara dua. Oke. Samain. Salah mulu. Bukan Ngapa sih kok? samain, ya Allah. Ya Allah, tadi lu ngomong begitu. Suara dua salah, samain salah. Coba. Ikutin dong kabar kayak gini. Ngikutin. Ikutin. Ngikutin. Nah, enak nih. Ngikutin. Dia nggak ngomong ngikutin. Jelas nih suara satu. Iya. Ngikutin. Gua ngikutin. Oke, ngerti nggak? Oke, ngikutin lu. Iya. Ngerti nggak? Iya. Ngikutin. Ngikutin. Ngikutin.
Ngikutin. Ada yang ngikutin. Siap. Sebagai keparat harus ngasih contoh. Salah Bapak, bukan keparat. Apa? Aparat. Oh iya aparat. Aparat. Nanti sama Pak Dede Chandra DPRD provinsi nggak akan dikasih honor. Alhamdulillah mau Bapak aja yang ngasih nanti ya. Bapak yang ngasih. Abang. Ya, saya Pak. Di sini udah punya istri kan? Pernah? Pak jangan begitu lah Pak. Terus punya anak. Alhamdulillah. Masih kecil. Nuhun sadayana. Mudah-mudahan sehat, berkah. Nuhun. Siap, nuhun. Siap. Ya, dah. Siap. Pusing.